Wilujeng enjing sadayana dina dinten ieu urang bade diajar ngeunaan pupujian. Pupujian asalna tina kecap puji, hartina ngedalkeun kecap-kecap anu ngebrehkeun kahadean atawa kapinunjulan. Pupujian biasana sok dilagukeun atawa dinadomkeun. Eusi pupujian umumna mangrupa hiji, muji kaagungan Gusti. 2, nasehat ka umat sangkan ngajalankeun ibadah. 3, nganuhunkeun kana kaasihna sepuh, guru, sareng saha wae nu tos berjasa ka urang. Dina pupujian biasana aya anu disebut padalisan, guru wilangan, pada, sareng engang. Dina bagian ieu ibu bade ngajelaskeun ngeunaan padalisan, pada, guru wilangan, sareng engang. Anu dimaksad sareng padalisan nyaeta istilah nu aya dina pupuh nu hartina baris. Padalisan sami hartina sareng jajar. Padalisan kalau di dalam bahasa Indonesia artinya baris. Nu kadua, pada. Pada sami artina sareng bait. Upami guru wilangan nyaeta aturan nu aya kaitanana sareng pupuh. Saterasna engang. Engang hartosna suku kata. Jumlah pada tiasa 4 atanapi genep padalisan tiasa oge langkung ti 4 atanapi langkung ti genep. Pupujian mah benten sareng ngalagukeun pupuh. Ayeuna urang ningali kana pupujian anu judulna hormat ka sepuh. Dina pupujian hormat ka sepuh aya atanapi ngagaduhan 2 pada. Dina pada kahiji pupujian hormat ka sepuh aya 4 padalisan. Kitu oge dina bait nu kadua ngagaduhan 4 padalisan. Ayeuna ibu bade ngajelaskeun
ngeunaan ngetang engang dina unggal pada lisan. Kalimah nu kahiji nyaeta yu urang ngadua ka Gusti nu Maha Suci. Kalimah di luhur lamun ku urang ditutat jadi yu urang ngadua ka Gusti nu Maha Suci. Kalimah di luhur aya 13 engang. Kalimah nu kadua nyaeta nu welas tur asih nu murbeng kabeh alam. Kalimah di luhur upami ditulis saluyu sareng engangna jadi nu welas tur asih nu murbeng kabeh alam. Kalimah di luhur aya 13 engang atau 13 suku kata. Ayeuna kalimah nu katilu. Sadaya makhlukna tumut kana piwarangna. Kalimah di luhur upami ditulis sesuai engangna janten sadaya makhlukna tumut kana piwarangna. Kalimah di luhur aya 14 engang. Ayeuna kalimah nu kaopat. Sadaya puji kaagunganana. Upami diserat sesuai engangna janten sadaya puji kaagunganana. Kalimah di luhur aya 10 engang. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng diajar.